Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mika cinta kan dongeng Sunda, mika landep kana carita tatar Sunda, mangga diantos dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana, ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-38. Dina seri anu sateu acana hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar harita teh den banyak inten teh nya anu ngobrol sareng Ginggi. Harita Ginggi ditugaskeun kanggo nyangakeun lalayang teh. Eta nuju ngobrol sareng Ginggi. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana pamugi ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sabenerna Ginggi hayang ngabandungan kumaha jawaban Nyi Mas Dewi banyak inten ngan meureun asa teu hade. Ngabandungan obrolan batur da apanan ngobrol jeung manehna mah geus beres. Malah pan manehna tadi geus nyebut amitan ngan hatena tetep we jadi panasaran sabab hayang ngobet si hate ieu putri geulis. Kaula teu hade nepungan lalaki bibi, tembal Nyi Mas Dewi banyak inten. Tos atuh salira ngadamel lalayang bae sawios jisim kaula anu masih keunana, ceuk Ginggi. Anya ka Nyi Mas Dewi banyak inten teh gideug geus kitu inya nyebutkeun yen lamun aya anu nampa surat eusina alus eta surat sok jadi bahan anu dipitineung, tapi lamun sabalikna sok jadi bahan anu jadi bahan kasedih. Atuh anu kumaha cara anu saena Gusti? Ceuk Ginggi jadi teu sabar. Nyi Mas Dewi banyak inten henteu dijawab, malah kalah malik tumanya. Ginggi, naha anu disebut cinta teh sakieu ruwetna cenah. Saliwat Ginggi neuteub beungeut ieu putri ngan geus kitu tungkul deui. Sacara etika jalma anu disebut cacah kuricakan ulah sangeunahna neuteub menak. Reka menak lalaki komo kamenak awewe ngan sanajan ukur saliwat Ginggi bisa ngarasakeun yen hate Nyi Mas Dewi banyak inten teh keur kebek ku kabingung. Ginggi bisa nerobos ka jero batin ieu putri geulis. Batin Nyi Mas Dewi banyak inten teh keur marojengja ku urusan cinta. Nyi Mas Dewi banyak inten cacari tapi keur cacarita tapi keur kadirina sorangan. Yen cenah manehna malir lambaran kertas daluang anu can kacoretan ku aksara. Hatena masih bersih, masih polos, henteu apal anu kumaha ari cinta antara awewe jeung lalaki teh. Ayeuna hate Ginggi anu cumarita yen bener ieu putri geulis acan apaleun kumaha pait getirna cinta. Lamun mah Ginggi dititah ngajawab da manehna oge sarua teu apal anu kumaha ari cinta antara lalaki jeung awewe teh. Nah cinta teh jiga mega bodas anu arak-arakan di antara biruna langit atawa jiga cai anu ngaburusut tarik dina curug. Nah anu disebut cinta teh pedah mireungeuh awewe geulis atawa mireungeuh lalaki gandang. Ginggi rumasa geus ngalaman tapi sakadar cinta birahi. Ceuk manehna ieu cantang tu cinta komo lamun disebut cinta teh datangna ujug-ujug.
tanpa ancang-ancang, tanpa persiapan. Cinta anu datang na gancang, geuning indit na oge gancang. Ti heula manehna asa bogoh ka Nyi Santimi, tapi beh dieu mikir deui, bisa jadi lain bogoh tapi alatan karunya. Karunya ku sabab Nyi Santimi harita rek digadabah ku lalaki jahat. Geus kitu manehna ngarasa karunya, sabab manehna bet garaca gurucu ngayakeun patarema badan jeung Nyi Santimi. Bisa jadi Nyi Santimi ngarasa yen Ginggi bogoh ka manehna. Kitu sababna daek dikumaha-kumaha tepikeun ka kasucian dirina salaku awewe geus leungit. Nah eta nu disebut cinta teh, ceuk pikir Ginggi. Kaula nun rupina anu ngabalukarkeun hate berwit mah sanes cinta namung manusana nyalira. Kitu Gusti Nyimas, ceuk Ginggi pikeun kasakitu kalina sinembah hormat. Jadi salah manusana nya. Leres Gusti Nyimas, cinta mah urusan hate. Manehna tiasa dongkap tanpa karana diogan, oge tiasa ingkah tan karana diusir. Teu bisa diondang tapi oge teu bisa diusir. Saupami hate teu ngagaduhan rasa cinta, diganggu ku naon bae urang moal tiasa kagoda. Namung sawangsulna saupami dina manah tos aya rasa cinta, moal tiasa diusir. Ceuk Ginggi mani bentes cacarita soal cinta teh. Kitu nya Ginggi. Sanaos langit runtuh, dunia meulah dua, cinta moal tiasa kapisahkeun. Rudet geuning disebut cinta teh. Ceuk Nyimas Dewi Banyak Inten luhlah. Meunggeus lah Sujang, maneh mah kalah nimbulkeun kabingung si Nyimas. Nepi ka mana sih pangalaman maneh dina urusan cinta? Ceuk salah saurang dayang umur 30 tahunan. Tigana omongan Ginggi teh rada benerna bibi. Nyimas Dewi Banyak Inten bangun anu ngabela. Tapi kanyataanana caritaan ieu budak kalaka beuki rudet keur Nyimas. Geus puguhing Nyimas teh keur nyang hareupan dua masalah anu berat. Si dayang nyadita jiga keur ka Nyimas Dewi Banyak Inten. Tapi panon mah melong ka Ginggi. Dua masalah abot kumaha? Ginggi pura-pura teu ngarti. Si Nyimas teh keur nyang hareupan cinta nad balalaki. Nu hiji Raden Suji Angkara, nu hiji deui Ingkang Prabu. Si Nyimas bogohna ka Raden Suji tapi teu ludeung wangkelang kana kahayang raja. Nyimas Dewi Banyak Inten nyarek dayang loba omong. Cuma da aing ge geus nyaho. Kan anu aing teu suka naha jiga sabenerna mah anjeun teh ngeundeun hatena ka si bajingan. Ceuk si Kiir Ginggi ambek tang teu nu dicacampah salaku si bajingan ieu mah diri Suji Angkara. Da ieu babenyit teh nyar-nyar pi omongeun. Makelah huta cacarita soal cinta sagala rupa. Ceuk dayang jadi nyarekan Ginggi. Ginggi mah bangun anu teu ngabandungan omongan si dayang sabab hatena geus miheulaan nyungkelit. Saenggeus ngadenge yen Nyimas Dewi Banyak Inten jiga anu neundeun hate ka Suji Angkara. Pangapunten jisim abdi Gusti Putri. Ceuk Ginggi nyebut Gusti Putri anu sabenerna mah Nyimas Dewi Banyak Inten teresepeun. Menta dihampura teh deui manehna mah teu nyaho persis nya menta dihampura pedah naon. Nah pedah culangung geus mere ceramah cinta
atau pedah timburuan ka Suji Angkara. Jisim abdi amit mundur cenah bari mundur ongko-ongkoan tur geus rada anggang kakara leumpang gancang teu luak liuk deui. Ginggi leumpang gagancangan bari hate teu puguh rasa. Kunaon aing teh make bogoh ka awewe anu darajatna aya di langit ka-7 ceuk hatena. Basa datang ka Puri Suji Angkara di ditu geus kasampak Nyimas Layang Kingkin. Duanana kabireungeuh keur ngalobro daria pisan ngan sawaktu Ginggi rek ngaleos geus digero manten ku Suji Angkara. Kumaha? Teu pugu sia mah dititah ku aing teh geus ditepikeun lalayang aing teh cenah. Pangapunten Raden, di taman Mila Kancana seueur pisan jalmi malah aya Kangjeng Prabu. Atuh jisim kaula teu gaduh waktos kanggo masihkeun ka Gusti Nyimas. Ceuk Ginggi bari cedok nyembah. Alus. Kaula mah salempang saupama eta selalayang tepi. Suji Angkara kalah kabunga. Ngan alusna mah kudu tapi Kakang supaya si Inten apal yen lanceuk kaula miharep pisan dirina ceuk Nyimas Layang Kingkin. Ih, ulah gagabah piraku Kakang kumawani mika cinta wanoja anu dipigandung ku raja, tembah Suji Angkara. Tapi Kakang di Pakuan teh ngaleuya wanoja campernik. Piraku Kangjeng Prabu tukuh ukur mika hayang kasih banyak Inten. Nyimas Layang Kingkin bangun teu sugema kana pamanggih lanceukna. Ah, teludeng, jawab Suji Angkara gogodeg bari panon neuteub jauh ka hareup. Tapi Kakang lamun raja apa yen si banyak Inten geus aya anu boga, inyana moal eudeuh rebut sabab eta ngarempak palanggeran. Alias hiji raja ngarebut calon pamajikan batur. Bisa diturunkeun tina kalungguhan salaku raja atuh, omong Nyimas Layang Kingkin. Leng Suji Angkara ngahuleng lila teuing keur mikiran naon. Kakang kacida mika cinta nah aya akal kumaha cara sangkan si Nyimas beunang ku Kakang cenah akhirna mah. Hayu urang teangan akal nu lantip usahakeun Kangjeng Prabu ngelehan bari teu nyigeung hate anjeunna ceuk Nyimas Layang Kingkin. Peuting eta Ginggi sare sorangan di hiji rohangan heureut anu lantaina taneuh. Eta bedeng teh perenahna di sisi istal. Nyaeta kandang kuda, beuting ieu teuing ku tiris sabab di langit bentang baranang taya aling-aling. Di pakarangan istal kaayaan mungguh sepi jempling kajaba sora cihcir atawa bence ti jauhna. Mangsa peuting anu sakitu tirisna kuduna moal aya jalma ngulampreng di luar, meureun kuduna ngaringkeb ti kamari. Bari ngagojod make simbut kandel atawa lamun nu sarare teh salaki pamajikan, maranehna bakal sare bari silih keukepan. Ngan bae moal kabeh jalma boga nasib alus jiga nu geus rarumah tangga. Seta jeung Madi teuing iraha maranehna bakal boga pasangan. Seta ukur ngeukepan paninengan da meureun inget kapi pamajikanna anu ngaran Nyi Santimi. Atuh Madi malah jiga anu teu kataji ku awewe sabab rek ka agul. Di agul ku manehna mah kalah pangkat. Piranding jadi badega Suji Angkara bae agulna geus beak karep. Ari Ginggi lain teu boga rasa romantis ka awewe.
Tapi sakapeung manehna mikir yen hayang boga pasangan teh kudu loba-loba pangorbananana. Ceuk hate Ginggi cita-cita boga pasangan teh kudu dipilih silih pika cinta. Mika cinta awewe bari awewe na teu mika cinta malah bakal ngajadikeun hiji siksaan. Sabalikna deui dipika cinta ku awewe bari Ginggi na teu bogoh sarua bakal jadi siksaan kana batin. Kacipta keneh wanoja di Tanjung Pura anakna tukang warung. Mireungeuh sorot panonna mah mani jiga miharep Ginggi ngabaluhkeun hatena ka diri eta awewe, tapi pan Ginggi na teu boga rasa anu sarua. Siksaan batin anu masih keneh karasa nyaeta geus ngajangjikeun rek ngawin papacanganana seta. Lain dumeh bogoh tapi alatan geus katalanjur ngaganggu kana kasucian diri Nyi Santimi salaku awewe. Ginggi kasiksa kudu naur janji bari hatena mah teu boga rasa pika cinta. Daharita ge dumeh karunya wungkul. Ayeuna rasa cinta Ginggi jiga ukur keur Nyi Mas Dewi Banyak Inten. Ngan manehna teu nalipak maneh jiga kasintu hayang ngelehkeun merak. Jiga jog-jog hayang neureuy buah loa cenah kitu Pak Ikno. Jiga piit ngendeg-ngendeg pasir. Iji hal anu pamohalan. Nyi Mas Dewi Banyak Inten turunan pangagung karaton ari manehna teu cacah-cacah acan. Panceki Dharma oge manehna mah ukur budak pamulung di tengah-tengah pertempuran antara pasukan Pajajaran jeung pasukan Cirebon di Kampung Caringin. Nyaeta wewengkon Majalengka Kaler Kiwari. Cinta teh pikeun Ginggi maliri ibarat dunya anu peteng anu teu bisa ditingali ku panon boncono. Cinta teh liri ibarat polah lalai anu neangan hakaneun ti peuting, ukur di darampa, ukur di lelebah, nah eta pantes jang dihakan atawa henteu. Ginggi sabenerna ngarasa poekeun naha anu keur disanghareupanana teh bener cinta suci atawa sakadar cinta birahi. Lamun mah nya jiga bogoh ka Nyi Mas Dewi Banyak Inten. Nah bogohna kana rupa dumeh geulis atawa dumeh anak pangagung atawa dumeh naon. Atawa dumeh salempang sok sieun beunang ku si Suji Angkara wae kitu ceuk pikirna. Genep bulan atawa ampir sataun nu kaliwat manehna katalimbeng hate. Rasaan cinta ka Nyi Santimi padahal ngarasa salempang di gadabah jalma jaha. Ayeuna ge bisa kitu nyebut bogoh ka Nyi Mas Dewi Banyak Inten teh. Alatan hariwang risi diulinkeun ku Suji Angkara anu jelas tukang ka awewe. Tapi naon jeung saha diri aing teh make gede hate hayang ngekeuweuk Nyi Mas Dewi Banyak Inten. Ulahna diganggu ku Suji Angkara kitu ceuk pikirna deui. Boa ieu mah ukur hiji persaingan dina marebutkeun awewe. Ti heula pan marebutan jeung seta, rebutan jeung lalaki bangkawara anu can kanyahoan. Saha jalma anu tetela eudeuh ngaruksak kahormatan diri Nyi Santimi. Ta ayeuna geus rada kajadian deui. Hayang rebutan awewe, ulah beunang ku Suji Angkara, boa deui ulah beunang ku raja kajaba ku dirina. Duh, aing teh umangkeuh teh mani beak karep ceuk pikirna. Ginggi ngedengna teu jongjon. Uling gasahan meus-meus malika kenca. Meus-meus goledag ka katuhu. Geus bosen kitu nang karak bengkang. Ngan teu kungsi lila nang kuban di bantal ku leungeun da puguh di eta kobong teu dibere bantal. Nyeri hate aing lamun Nyi Mas teh bogoh ka si Suji. Kan anu aing hayang yakin teh naha bener deui eta mangkeluk ge nya so bogoh ka si Nyi Mas.
lain bogoh pupulasan atalan alatan kabongroy kurasa birahi cek pikir Ginggi sabot keur nyileuk harita teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedap ka sadayana mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda khususna di dongeng Sunda dina channel dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nu mikalandep kana dongeng Sunda khususna dongeng sareupna di pajajaran ieu nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, nuju aya dina ginlu rahayu berkah salamet sadayana di dina kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan wilujeng wayah kieu ka Nenek Yani, mudah-mudahan ju sehat di Dago Resortnya Cimenyan. Ka urang Cilengkrang oge ka Teh Rita Damayanti aturan jeung ngadangukeun ka Pak Dadi Mulyadi di Cileunyi nya Incu Wang Saturunan Sumedang. Oge ka channel Unda Kapawayan Nyawangan ka Ali Alun, oge ka Kang Rendi di Ciamis, ka Mamah Ela Hatman, ka Teh Iom Puspa oge kumaha daramang sadayana. Lajeng ka Pak Endang Awaludin di Cikampek, ka Teh Enji di Pandeglang, oge ka Teh Linda Imut. Oge haturan ka Kang Egi Lugina Bakti, wilujeng ngadangukeun ka Kang Imka Faroki oge di Banjarannya, ka Teh Esther Adelaide oge wilujeng ngadangukeun ka Pak Asep Suhana oge wilujeng ngadangukeun ka Teh Tawi Maliha di Ciamis, oge ka Ibu Dokter Yulinda Belia di Tasik. Aturan wilujeng ngadangukeun sadayana. Oge ka Kang Nurdin ya kumaha damang di Cikampek Karawang, ka Teh Hotimah. Lajeng ka Kang Ruslan oge ka Kang Koweipong kumaha daramang sadayana, mudah-mudahan sarehatnya. Oge ka Pananang Wijaya di Palihan Cibalong Tasikmalaya. Resan kamari Mang Aa ti Tasiknya. Resan Singaparna tah kamari teh. Lajeng ka Prabu Arjuna, ka Bapak Uwon oge wilujeng ngadangukeun ka Pak Aep Karsim di Cimenyan, oge ka Bu Entin Kartini di Buah Batu. Pak Guru Yana Mariana, Pak Setia Budi oge ka urang Garut. Pak Agus Somantri oge ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora wilujeng ngadangukeun. Atuh nu sanesna mah dikumkeun we ka anu mika cinta mikalandep kana dongeng Sunda, wilujeng ngadangukeun. Mudah-mudahan ieu dongeng teh janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Ginggi tetep curiga ka ieu jajaka karasa kebek kulalang seaheng. Kebek kurusiah misterius lain bae fungsina di dayeuh pakuan teh salaku naon. Tapi tingkah polahna anu aya patalina jeung awewe mungguh matak picurigaeun. Ditengetan ti mimiti kajadian di lembur cae tepikeun kajadian di sababaraha tempat di mana aya suji angkara nya di dinya aya kajadian awe anu keuna ku mamala sanajan di lembur cae can bisa ngabuktikeun tapi palang siang anu rek ngagadabah nyisan timi oge nya suji angkara ngan sakali deui pedah eueuh buktina. Meureun anu rada taram-taram omongan kibanen manehna merego suji angkara ku kulunuan di pakarangan puri banyak inten. Ari samemehna badega di eta imah ka asup kibanen oge nangenan suji angkara ku kulunuan di pakarangan puri Ki Ilun Rosa tur isukna Nyi Wulan Sari maehan maneh. Geus kitu kajadian anu sarua kaalaman deui ku kibanen yen suji angkara kapergo ku kulunuan di pupir puri tempat cicingna Nyi Mas Dewi banyak inten. Beuki nambah kacurigaan kana polah-polah suji angkara anu misterius. Nah suji angkara harita eudeuh ngagadabah kahormatan Nyi Mas Dewi banyak inten. Merenah teu jalma anu mika cinta hiji awewe tapi boga niat hayang ngaruda paksa awewe anu dipika cintana. Ate Ginggi mah ukur ngaduga-duga kana paripolah suji angkara. Itu oge lamun manehna keukeuh yen suji angkara teh lalaki oro-wodol anu karesepna ngaganggu kana kahormatan awewe.
Cek Ginggi sabenerna mah Suji Angkara teh lalaki anu imana hengker. Babari kagoda ku kagelisan awewe ngan ku sabab manehna geus katalanjur nemongkeun diri. Salah ku sinatria anak pangagung pakuan manehna teu bisa nala balaka nembongkeun kabiasaan anu sabenerna. Kangaranan sinatria karajaan kudu nembongkeun sikepna salaku hiji sinatria. Di sejen pihak Suji Angkara oge jalma anu babari meupeus keuyang. Pandina hiji poe Suji Angkara kungsi nyaritakeun katugenahna lamun cintana geus ditolak ku awewe. Minang kawawalasna ka aweweanana ku awewena nolak, Suji Angkara bakal usaha satekah polah kumaha sangkan dina akhirna eta awewe kapimilih. Suji Angkara anu kudu ngajaga martabat salaku sinatria bisa jadi dina ngamalirkeun hasrat birahina, milampah hal-hal anu goreng secara demit, milampah kagorengan anu sakira batur moal apal. Heueuh eta mah ceuk pangira aing. Sabab pancan aya buktina anu eces, ceuk pikir Ginggi. Ngan anu dipisah lempang teh polah-polah teu uni Suji Angkara bakal dipilampah kanyid ka diri Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi bisa mikir kitu teh kusabab adina Suji Angkara anu ngaran Nyimas Layang Kingkin kungsi nyarita tadi beurang yen Suji Angkara kudu bisa nyieun tindakan anu kumaha bae anu penting Nyimas Dewi Banyak Inten kapimilih. Harita Nyimas Layang Kingkin mani katembong sumanget. Ya sumanget pisan dina mere pangaruh sangkan lanceukna bisa ngalaksanakeun cita-citana. Naon anu jadi alasan Nyimas Layang Kingkin nyumangetan Suji Angkara acan kapanggih ku Ginggi. Tapi bisa bae alatan manehna boga kepentingan sejen. Tapi rek itu rek kieu hate Ginggi tetep salempang Suji Angkara nyokot jalan pondok dina tarekah hayang ngapimilik diri Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi salempang risi Suji Angkara hayang mipit amisna diri Nyimas Dewi Banyak Inten ku jalan anu salah. Inget kana jalan pikirna Ginggi cengkat tina dipana. Malah harita keneh gura-giru kaluar ti kobongna. Di pakarangan istal kaayaan kacida poekna. Ukur lamun ngagunakeun elmu sorot kalong manehna bisa ngawaskeun ka sakuring bungking. Bari tetep ngagunakeun elmu mireungeuh ka tempat poek Ginggi ngeblesat lumpatna oge ngagunakeun ilmu napak sancang bebelesatan tarik tur aya kalana lumpatna di luhureun wubungan imah. Anu diburuna nyaeta wilayah Puri Yogas Citra. Malah tempat anu paling ditujuana oge geus jelas Puri tempat cicingna Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi kudu langsung muru ka eta tempat bikeun ngungkulan rasak hariwangna. Jadi masalah lamun kacurigaan teu ngabukti ngan anu ngaganggu kana pikiranana kumaha lamun ngabukti. Jadi pikeun jaga-jaga kemungkinan anu goreng manehna kudu nalingakeun kasalamatan diri Nyimas Banyak Inten. Ginggi luncatan luhureun kuta atawa benteng Puri, luncat ka ditu, luncat ka dieu. Aya tugur duaan anu mireungeuh ngan kusabab Ginggi ngabelesatna gancang maranehna ukur gigisik kana panon da meureun asa mireungeuh asa henteu. Disangkana ukur titingalian wungkul da geus kitu mah laleumpang deui jiga teu ngarasa kungsi aya kajadian. Ayeuna Ginggi geus tepi ka kuta anu ngurilingan Puri tempat dumukna Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi can ngajaran kukulunuan kasabudeun Puri paling oge ka Balai Kambang basa nganterkeun surat atawa di dapur basa dititah nyieun papasakan.
Aya sababaraha adegan imah mangrupa imah papanggungan anu dijieun tina kai jati, kenteng sirap, bangun anu leutik mah ukur bangunan anu leutik mah ukur ku hateup inju. Kaayaan mungguh ti iseun peuting kieu jabahawa tiris bisa jadi sarerea geus sarare. Tapi ku sabab kaayaan sakitu jemplingna waktosna para wargi mitra kaum sedang sadayana paranto seep ceg urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-38 dina dinten ayeuna tah kumaha lajengna Ginggi teh bakal manggihan saha tadi di Uri Nyimas Dewi banyak inten teh makin rame wae dongeng teh nya. Teras we Bandungan dina dongeng sareupna di Pajajaran. Sakitu nu tiasa kadugikeun dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun nuju jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.